Om, Om. Urang mati baheula lamun aya si Ohim sok sia. Tungtung teh pasti nginjem duit. Ah, si Om masuk itu wae ka Ohim teh. Nih naon teh nginjem duit pueuh. Ai maneh ngadon diuk can dititah. Nang tunggulah. Mau aku teh Kagok. kuang teh. Nek nginjem duit, Oh, makanya ah. rek naon ka rek naon. Aya ditanyaeun ka si Om teh. Nek nanya naon, aya nanya mah teu naon, mah asa ulah nu lain. Nanyana nu lain-lain. Tanya naon? Kieu Ohim teh nanya. Bener teu ari Ohim adan menang pahala? Adan. Mana adan? Mana mah hitut oge pales. Komodi adan. Iya mah cek ustad. Baheula upah sok diajar baheula teh di kobong. Oh, pernah diajarnya? Teu inget pokok baheula oge cenah. Adan teh menang pahala pan manggil ka saya, manggil jelema keur salat. Menang pahala alus teh. Nah, atuh kamari Ohim adan dicarekan ku batur. Saha nu mawanian Ohim keur adan nyarekan? Eta melanggar hak asasi manusia. Saha bejakeun? Sangeunahna batur adat teu kuduna mah di puji atuh lain dicarekan. Kunaon cenah make dicarekan teh kunaon? Aku lah nyarekan ka Ohim, pan Ohim anu dicarekan. Maaf Him. Ada beungat Ohim mah memang dicarekan. Emang kunaon make dicarekan? Saha jelema bejakeun kok saha? Sok. Kieu kamari teh Ohim adan jam 10 beurang. Ujuk-ujuk aya nu datang we nyarekan ka Ohim. Asa aya nu adan-adan kieu. Keur ngobrol naon he? Oh, Him. Calik dia bieu teh. Mangga. Ieu saha datang-datang main diuk we? Neng Jonet. Kamari teh geuning Om. Orek naon ka dieu? Eta bieu teh cenah aya nu adan-adan. Apa teh sora neneng? Sora neneng mah tos terkenal ka saantero dunia. Bayaranna tos mahal. Komo lamun adan ih, atuh nenengnya adannya, nya adan. Karena neneng boga pahala. Mungkin bagi-bagi pahalana. Yang Ohim, yang Om. Sieun lamun ngomong nyorot. Urang teh kabagian ngomong. Matak diantepkeun sana ngomong ayeuna. Rek Nya naon? nya nya. Yang adan, ngarah terkenal, ngarah viral. Kan neneng masalah ge. Kita serius banget. Mas, Iya, Jonet, di mana-mana oge nu adan mah. Awewe, ih, eta mah sebelum aya Ibu Kartini. di mana-mana nu adan mah lalaki. Kan aya geus aya Ibu Kartini emansisasi. Kalau urusan Emansipasi. tahun urusanana eta mah ada aturan. Teu meunang awewe mah adan. Oh, ari adan mah teu aya emansisiasiannya. Teu aya di mana-mana adan mah lalaki. Entong neng Jonet si Ohim adan lalaki wajar menang pahala. Waktuna teu bener mah bicarakan batur nya. Atuh neneng mau jadi boga pahalana nya. Geus wakilan neneng Jonet teh ulah adan. Naon atuh? Nyangu we lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deui, Ohim deui, neneng Jonet deui. Aya naon deui? Urang malam saya. Ustaz tadi kali. Kabeneran aya Pak Gitu Ustad. orang aya ustaz, orang kudu cium tangan deh. Teu kudu. Aya naon Ohim, aya naon Om, Kabeneran neneng. Ustaz. Ini masalah adan Pak Ustad. Si Ohim adan ngadon dicarekan. Itu adan jam 10. Adan naon? Si Neng Jonet hayang adan awewe. Nya. Bukan sorana alus juara Indonesian Superbike. Yeuh, kupingkeun. Adan teh manggil
mangkir bersolat ngaranna adan teh kahiji adan teh suarana kudu sae sanaos istri suarana sae teu meunang istri mah Jadi neneng mau ulahnya Pak Ustaz. nah Teu meunang kan jonet Bukan suarana halus. sanajan lalaki ari suarana goreng mah teu meunang adan dina speaker lawan Oh. lagi adan daya tarik kudu sae Mun kieu misalna teh kan beungeus si Ohim teh pas-pasan goreng nanya. Da teu Tapi suarana halus ningali kumaha ningali wajahna bari wajahna kumaha ari suantena sae mah ayeuna mun suantena ya Ohim sae adan tapi tepat waktu Ohim tepat waktu teh pami duhur waktuna duhur pami asar waktuna asar ieu waktuna Ohim tong sakadaek ayeuna jam 10 jam 11 ke rek jam setengah 12 ke tong mah ka adan jadi sholat mah kedah tepat waktu adan di kitu manggil nah suantena kudu sae ayeuna anu keur di kebon anu keur di warung suarana sae yeuh ayeuna sholat duh adan yeuh anu di kebon yeuh pacul disimpen ngaruruan bebersih geus adan tapi mun suantena goreng hare-hare we nu di warung hare-hare ninyu kopi nu di kebon hare-hare nu keur ngurus domba hare-hare gitu tah suarana kedah sae kudu lalaki gitu tah ayeuna ganjaranna pahalana pagaweana mah alit gitu kan tapi pahalana gede sakumaha saur sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu ti Kanjeng Rasul diriwayatkeun rehna nu adan ke di hari kiamat beuheung leherna nya beuheung meunteun bahasa urang nama bakal panjang di dieu kautamanana panjang ke sanu tukang adan kita diutamakeun engke di akhirat sakali deui hiji kedah tepat waktu kadua suantena kedah sae ayeuna hoyong sae diajar suantena hoyong sae nya diajar terus menerus gitu wayahna neneng jonet istri mah biasa adan dina speaker wah suarana saya ieu pasti awewe rek salat eta bisa menimbulkeun haram jadi kirang kartos teh nah sakali deui Ohim adan oge gitu kan kunaon aya nu adan bari Tutupan ceuli. bari depan tah cepil itunya pepandangan supados suarana sae keluar saya panjang suarana sae panjang gitunya suantena teh jadi tutupan sanes gaya-gayaan wah gaya euy eta mah gaya sanes legek tutupan cepil dua anak sanes ayeuna coba Ohim Ustaz Naros mun adan kunaon nu adan misalnya nutupan cepil kunaon ya pertara sana itu nutupan bahum kunaon tah Ohim Romo soanten nameureun moal kadangu. Oh, sanes kumaha tuh? upami Ohim nutup adan nutupan cangkem nya komo pangambung mah gitu tah bau Ohim teh bau Bau bener bau. Ini Pak Ustaz. tah sakitu pentenya ka Kayak atas Pak Ustaz eta di adan teh saudara kan tadi kedah tepat waktu. Nah, di rumah sakit mah tiap orokan adan. Tah eta anu di rumah sakit sanes di rumah sakit ini Tiap aya nu ngajuru Kata rapi teh nu kapapotan. Nya sampai adan. Eta mah teh tepat waktu. Pokoknya kudu nungguan luhur heula, sekarang diturupkeun. hari tadi mah panggilan sholat adan teh hari keur orok nu nembe lahir da urang mah sok disebutkeun Islam ti buyut diturunan tibrol keneh geus jadi Islam tah dikenalkeun ditepangkeun ku panggilan adan ayeuna kadua pupus nya nu ngajikeun sabari adanan tah terakhir tah di adanan nguping adan ya hari urang mah nguping tapi mah ieu nguping da urang nuju lahir nuju nembe lahir di adanan pupus di adanan deui awal sareng akhir di adanan gitu sanes mayit di adanan ke orang salat deui da mah disolatkeun itunya sadayana
Komunitas kantos mah Pak Ustad magi bade aya tahlilan, panjenengan pamit pangitan Pak Ustad. Boleh naon ieu teh kedah. Da Ustad mah karena nampi nu alit gitu. Masing-masing we nya. Ya. Ya mangga. Sapa atas.